Bismillahirrahmanirrahim. Syukurin pujian sampurna sareng pangalam sasamana eta tetep kagungan Allah. Anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngurkeun derajat anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu utami muga tetep kapang afdal nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu parantos jika anu parantos kegiatan kalan mujizat anu diutus jadi rahmat ka sadana alam. Sareng ka keluargina, sareng ka sadaya sahabat, sareng ka sadaya auliya Allah anu parantos didurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karomah amma ba'd. Mangkai sapucuk kitab anu kalintang ringkasna nyarioskeun manaqibna Sultanul Auliya wa Imamul Ulama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu. Kenging metik tina kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jali sareng tina kitab Tafsirul Khatir fi Manaqibil Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana dulur-dulur anu kersangaos atanapi ngadangukeun kalawan ngagungkeun kanu kagungan iman akib. Mudah-mudahan keberkahna anu kagungan iman akib Gusti nu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahala dunia akhirat dihasilkeun pamaksadan diluhur kasalamatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Man kobah ka hiji nyarioskeun nasabna Syekh Abdul Qadir. Ari Syekh Abdul Qadir nyaeta putra Abdul Soleh Jan Kidosti, putra Abdullah, putra Yahya Az-Zahid, putra Muhammad, putra Dawud, putra Musa Asani, putra Abdullah Asani, putra Musa Juni, putra Abdullah Al-Mahdi, putra Hasan Al-Musanna, putra Sayyidina Hasan cucu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, sareng putra Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayeuna teh telah pisan ye nasab Syekh Abdul Qadir teh nasab anu kalintang luhurna sareng agungna sehingga satengah ulama ngadamel tawasul ku Syekh Abdul Qadir sareng ku rama-ramana dina ngasilkeun rugi-rugi pamaksadan sapertos ieu dihandap. Man kobah kadua nyarioskeun dibedakeunana Syekh Abdul Qadir. Ari dibedakeunana di negara Jelan nyaeta hiji negara bawahan Tobristan. Dina wengeun kaping hiji sasi Ramadan tahun 470 dina Hijrah. Ari pupusna di negara Baghdad dina kaping 10 silih mulut tahun 560 hiji. Jadi yuswana mung 80 hiji tahun. Dina wengeun dibedakeunana aya 5 karomah anu kahiji ramana Syekh Abdul Qadir nyaeta besar yang musajanti ngimpen kasumpingan Kangjeng Nabi diiring ku sahabat-sahabatna sareng ku imam mujtahidin sareng ku para wali. Taras Kangjeng Nabi nimbalan karamana Syekh Abdul Qadir dawuhanana he Abu Soleh maneh ku Gusti Allah dipaparin anak lalaki eta teh anak kaula jeung kakasih kaula jeung kakasihna Gusti Allah jeung baga menang pangkat anu luhur dina pangkat kawalian saperti kaluhuran kaula dina pangkat kanabian. Karomah anu kadua nabi-nabi oge sabadana Kangjeng Nabi pada ngabubungah karamana Syekh Abdul Qadir yen bakal kagungan putra anu bakal jadi Sultanul Auliya. Sareng sadayana wali-wali saden imam anu maksum eta di bawah putrana sareng dampal sampeanana bakal didampalkeun kana pundakna sadayana wali-wali. Sareng wali-wali anu tunduk ka anjeunna bakal naik pangkatna anu henteu tunduk ka anjeunna bakal dileupas ku Gusti Allah tina kawalianana. Karomah anu katilu henteu aya anu dibedakeun dina wengeun dibedakeunana Syekh Abdul Qadir di negara Jalan angin sadayana pamegat. Ari seueurna aya 1100 sadayana jadi wali supos jadi pangiringna. Karomah anu kaopat Syekh Abdul Qadir tibarang dibedakeun henteu keur saeun nginang siang dina sasi Ramadan anang-inang sok dina waktos buburan. Karomah anu kalima dina wali kata Syekh Abdul Qadir katingal ditapak dampal sampean Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta tilas munggu anjeunna bade tunggang kana borok dina wengeun Mi'raj teh sapertos anu bakal kacirioskeun engke di luhur. Sareng waktu semedana disarengan ku cahaya anu pohara sehingga jalma-jalma teu anu kuat ningali. Ari Yuswa ibuna waktu harita Yuswa 60 tahun eta oge hiji perkawis anu luar biasa. Man kobah katilu nyarioskeun ngaosna Syekh Abdul Qadir saparantos anjeunna ageng lajeng ngajug ka guru-guru anu leluhur ka alim-alim anu utami. Di dinya anjeunna ngalah pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. Sadayana guru anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana. Ari ngaosna ilmu fikih Tabil Wafa Ali bin Qadi sareng Tabil Khattab Al-Kalbi sareng Tabil Hasan
sareng Tabil Husain bin Muhammad bin Al-Qadi. Ari ngaos ilmu adab di Abi Zakaria Tabrizi, ari ngaos ilmu thariqah di Abi Syekh Hamad ti Syekh Abi Khair Hamad bin Muslim bin Warwat Ad-Dibasi. Ari dianggon kongkon Sufyan naku di Abi Said Al-Mubarak anjeunna hanteu lireun-lireun darekel hanjet kana pangkat kasampurnaan anu luhur kawan pitulung nu maha agung. Sehingga anjeunna calik dina luhur-luhurna kapangkatan. Anjeunna singkil kalian pamaksadan anu tetep sarta kiat yen bade nyepeng sareng ngingkek ka nafsu anjeunna bade dipengkolkeun tina karasepna. Sehingga anjeunna kenging 25 tahun calik dina tegal Irak hanteu patepang sareng jalma. Man qobah anu kaopat nyarioskeun budi pegat Sayyidul Qadir ari akhlakna Sayyidul Qadir tegas katarajakna eta banget sieun ka Allah. Sehingga gampil pisan keluar ci susana dijabah doana wara barahanana tebih tina kawonan kalian singkat kana sayan. Berani sareng kuku dina hak mengitnya perkara munkara tara pendukan hawa nafsu tara nunungan anu karena Allah. Tara nolak anu jajaluk sanajan anu nyunkeun anggonana. Anjeunna kawaris alakna ala Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasepna kawaris kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf. Benerna Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adina adi Sayyidina Umar Hilina, tegasna kasobaranana sobar Sayyidina Utsman. Kagagahanana sareng kaberanianana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Man qobah kalimah nyarioskeun angguan sareng katuanganna waktos nyantri ari pangangguanna nyaeta jubah anu damel dina bulu domba anu kasar dina mastakanna dibeuditan ku sasuir lawon. Ari angkat-angkatan sanes sareng cucuk oge tarang tarumpah atan abi sapatu. Ari katuanganna cikapu bubuahan bae sareng dang-daunan di sisi wahangan. Ari wangi sadina tara kulam hiji waktos anjeunna parantos sababaraha dinten hanteu tuang leueut jol aya hiji jalma ngadeuheus piunjukna teh jalma ieu jisim seja babak dinyanggakeun artos. Ari artosna diwadani dina kanjut hatur lumayan keur ngagaleh katuangan dauhan Sayyidul Qadir nuhun. Sareng teras eta artos ditampi teras Sayyidul Qadir ngagaleh roti keur tuangan. Barang anjeunna parantos calik bade tuang roti guprak aya ragrag aya serat anu ragrag ti awang-awang ari undina eta serat innama jumlati syawatu lidu'afai badi liyastainu biha ala taati wa amal aqlu pamalahum wa lisyahawati hartosna pikeun abi-abi aing anu lembek memang dibebani syahwat kana barang dahar supaya bisa nurun kana taat. Ari pikeun jalma anu gagah mah naon perluna nurutkeun syahwat didinya roti teh dilesotkeun deui hanteu teras dituang teras anjeunna angkat deui ka tegalan margi anjeunna uninga yen eta teh samata-mata pepeling tinagung kana sarirana. Man kubang kagenep nyarioskeun Sayyidul Qadir di sarangan ku Nabiullah Khidir di Irak. Waktu Sayyidul Qadir calik di tegalan Irak anjeunna disumpingan Kangjeng Nabiullah Khidir alaihissalam sareng teras Kangjeng Nabiullah Khidir nyareng ngarencangan calik di Irak kenging sawatara lami saur Nabiullah Khidir pamisalira palai deui sarengan ulah wilayaan margi ari wilayaan eta sok matak papisah. Saparantos kitu Kangjeng Nabiullah Khidir mulih mung janji ka Sayyidul Qadir bade ngalongokan sataun sakali. Ari Sayyidul Qadir calik di tempat panuduhan Kangjeng Nabiullah Khidir sataun sakali sok ngalongokan kenging 3 tahun. Man qobah katujuh nyarioskeun ibadahna Sayyidul Qadir. Dauhan Syekh Abu Muhammad Dauhan Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Hirawi. Jisim kuring ngarencangan Sayyidul Qadir kenging 40 tahun. Dina lebat sakitu anjeunna sok netepan subuh ku wudu Isya upami anjeunna parantos netepan Isya teras lebat ka pangkeng teras nyepen di pangkeng dugi ka subuh. Malah sok sering pisan bangsa-bangsa raja anu bade nepangan ka anjeunna upami wengi mah tara tiasa nepangan. Kapaksa sok ngarantosan dugi ka subuh. Dauhan Syekh Muhammad Al-Hirawi hiji wengi jisim kuring nyarengan ka Sayyidul Qadir hanteu mondok sakerjep-kerjep acan ari damelna sonton keneh netepan sunnah ari kawininakeun teras cikir ari parantos ngalangkung sakoratuna wengi teras ngaos al muhit rabbu syahidul hasibul fa'alul khaliqul bari'ul musawwir tidinya salirana beuki alit ungkap ka alit pisan hanteu lami salirana ngaageungan deui sapertos tadi ari parantos ageng teras salirana ngajunjung beuki luhur dugi kaleus hanteu katingali ari parantos lami jode sumping teras kadeg deui
netepan sareng kalintang lamina dina sujudna kitu bae damelna dugi ka 2/3 wengi ari parantos langkung 2/3 wengi teras ngadep ka kiblat maos pirang-pirang doa tidinya jo cahaya nyorot ka anjeunna dugi ka anjeunna henteu katingali salirana ka bulan ku eta cahaya sareng ka kuping henteu liren-liren anu uluk salam ka anjeunna dugi ka bijil fajar. Man qobah kadalapan nyarioskeun anu didamel dadasar padamalan Said Abdul Qadir. Said Abdul Qadir ditaros naon anu butuhan didamel dadasar dina padamalan tuan. Dawan Said Abdul Qadir ala sidqi wa makadzib biqatu hartosna. Ari tangtungan kaula jeung dadasar kalakuan kaula nyaeta bener mantarang bohong. Dicarioskeun waktos anjeunna murang kali dina kaping 8 rayagung anjeunna ngagiringkeun onta bari diangon di Tegal. Barang eta ontak keur digiringkeun, eta ontak ngomong, pokna, heh Abdul Qadir, anjeun mah didamel teh sanes pikeun ngangon ontak, anjeunna kaget aya ontak ngomong kitu. Teras eta ontak dilesoskeun. Ari anjeunna teras angkat kaloteng ka ibuna teras unjukan saurna, ibu, tadi ontak anu bade diangon ku abdi teh nyaram ngangon ka abdi. Sangemna maneh mah Abdul Qadir didamel ku Gusti Allah teh lain calon kana ngangon ontak. Kumargi eta manawi ibu menggamah abdi bade masantren ka Baghdad ibuna ngadangu unjukan puterna kalintang bingaheunana. Saurna atuh nuhun ari ujang hoyong masantren mah ibu kacidaridona tah ieu keur bekelna 40 dinar. Engke di mana-mana aya ontan-ontan anu rek ka Baghdad ujang milu nurut ludeung. Tapi ibu wasiat kudu bener dina sagala ucap-ucapan jeung kalakuan. Saur Said Abdul Qadir nyuhunkeun hibarna ibu bae. Hanteu kantos sabaraha lami ti waktos harita Said Abdul Qadir teras ngiring sareng ontan-ontan anu ka Baghdad. Hanteu kacarioskeun lamina sadayana ontan-ontan parantos ngaliwat negara Hamazan. Barang dongkap ka dinya buru-buru aya 60 rampok tarupak kuda sarta sadia parabot-parabotna. Teras sadayana dirampok. Teras sadayana sudagar dirampok. Barang meneran ka Said Abdul Qadir ceuk hiji rampok selain boga naon. Dawan Said Abdul Qadir boga 40 dinar dikaput dina handapeun kelek kaula. Ceuk rampok kitu patut boga 40 dinar. Jor baik itu mantog tidinya teras Said Abdul Qadir liwat. Gok deui jeung rampok sejena. Nanya deui cara tadi ku Said Abdul Qadir diterangkeun cara kan tadi. Eta rampok hanteu percaya deui bae tidinya kabejakeun ka kapalana rampok. Aya nu ngaku boga 40 dinar tapi henteu dipercaya ku sarerea oge. Ceuk kapalana coba barawa ka dieu silaing mah kawas anu burung lain dibuktikeun buat tingginya bogon 40 dinar. Tidinya teras Said Abdul Qadir dibarawa ku rampok teh ka kapalana barang sumping ka kapala rampok ditaroh cacandakanana dawuhan Said Abdul Qadir boga 40 dinar ceuk kaula oge tah ieu dikaput dina baju handapeun kelek kaula. Lamun anjeun henteu percaya urang buktikeun teras kawena dibuka artosna dibilang anu 40 dinar teh hareupeun kapal rampok. Sajongjongan mah kapal rampok teh ngahuleng bae tidinya teras naros ka Said Abdul Qadir. Naon pangarahan anjeun nu mata kaku sabener-benerna kapan deungeun mah sumawona loba-loba kitu. Boga sadar oge tara ngabejakeun ari acan ditakol mah. Dawuhan Said Abdul Qadir kaula henteu aya pangarahan naon-naon. Ngan indung kaula miwarang kudu bener kaula moal nyulayaan kana wasiat indung. Tidinya segrup kapala rampok teh ceurik bari ngomong kieu. Salira mah dina tempat anu sakieu uritna hantu wani ngarempak larangan indung. Naha ari kaula geus sababaraha taun gawe teh ngan ngumpul ngarempak larangan pangeran bae. Mana teuing pangeran beduna ka kaula. Tah ayeuna saksian ku salira yen kaula tobat ka Gusti Allah di tangan sampean. Tidinya teras rampok anu 60 teh pada taubat. Barang-barangna anu kenging ngarampok teras dipulang-pulangkeun ka nu gaduhna. Adi saparantos kitu teras anjeunna angkat ka Baghdad. Harita yuswana 18 tahun. Man qobah kasalapan nyarioskeun nembean Said Abdul Qadir ditutur ka jalma-jalma dina luar kursi. Dawuhan Said Abdul Qadir dina memeh juhur poe Salasa tanggal 6 bulan Syawal tahun 520 hiji. Kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras nimbalan ka kaula
Dauhanana he anak kaula naha maneh hanteu geura muruk mitutur ka jalma-jalma teras kaula unjukan kumaha rek biasa muruk pitutur apan abdi urang azam ari ulama-ulama Baghdad anu sakitu para sahat. Dawuhan Rasulullah coba bukakeun sumur maneh tuluy kaula calangap tuluy diludahan 7 kali. Saurna jig maneh geura muruk mitutur geura ngajak kana jalan pangeran kalawan hikmah jeung pitutur anu alus. Saparantos kitu tuluy kaula salat zuhur. Hanteu kungsi lila buru-buru jalma-jalma daratang ka cida seueurna ari kaula ngadegdeg jeung hate kaula ngageter hanteu bisa pok nyarita. Tidinya jauh sumping Sayyidina Ali ngadeg hareupeun kaula dawuhanana lain dawuhanana naha lain geura pok muruk mitutur teh. Unjukan kaula ieu da hate abdi ngageter bae gada noroktok. Dawuhan Sayyidina Ali coba calangap tuluy kaula calangap tuluy diludahan 6 kali. Cek kaula kumaha margina hanteu 7 kali dawuhan Sayyidina Ali karena adab ka Rasulullah. Tidinya leus deui Sayyidina Ali hanteu aya. Ari saparantos kitu mah tuluy hate kaula caang hanteu aya naon-naon tuluy kaula muruk mitutur. Man koba ka 10 nyarioskeun kumpulna 100 ulama Baghdad di majlis Syed Abdul Qadir sarta masing-masing pada boga masalah. Dicarioskeun ku Syekh Abu Muhammad Al-Mufarraj waktu sekolah milu hadir di majlis Syed Abdul Qadir sarumping 100 ulama Baghdad. Sadayana pada kagungan masalah sarta eta masalahna hanteu sami. Barang eta ulama parantos cara lik dipayuneunana teras anjeunna tungkul. Tuluy bejo cahaya tina leresan manahna eta cahaya teras ngaliwat kana dadana 100 ulama teh. Saparantos ulama-ulama kaliwatan ku cahaya teras eta ulama-ulama sadayana pada bingung. Ngadareg-deg sing jerit teras maruka sirahna anggonana disusuek teras haranjat kana korsina Syed Abdul Qadir. Teras sampean Syed Abdul Qadir diteundeun kana sirah ulama ku aranjeunana. Sareng majlis harita kalintang cekcokna sareng hanteu sareng ngaguru hanteu daratanana. Ari saparantos kitu teras eta ulama anu 100 teh ku Syed Abdul Qadir ditangkeupan saurang-saurang. Ari parantos sadayana ditangkeupan teras masalahna saurang-saurangna dicarioskeun ku Syed Abdul Qadir sareng jawabna. Sadayana ulama pada kaget ku kapinteran Syed Abdul Qadir tina ngajawab masalah sareng karomahna. Man kobah ka 11 nyarioskeun ngadamel Kangjeng Nabi kana pundak Syed Abdul Qadir. Dicarioskeun ku Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi dina wangian Mi'raj Kangjeng Nabi sumping malaikat Jibril yandak buruk. Ari talabakna eta buruk kagebur cara bulan, ari paku-pakuna cara bentang. Barang diasungkeun ka Kangjeng Nabi eta buruk hanteu daek cicing. Timbalan Kangjeng Nabi kunaon buruk lumatak maneh hanteu daek cicing. Naha maneh teh embung ditumpakan ku kaula. Tuluy eta buruk unjukan pokna nyawa abdi jadi tetebus tanah gamparan. Gusti abdi sanes hanteu purun ditunggangan ku Gusti mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten kiamah nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dawuh Rasulullah heug dikabul pamenta maneh. Unjukan deui eta buruk muga Gusti kersanya pengkeun panangan Gusti kana pundak abdi supaos jadi tawis dina dinten kiamah. Teras panangan Kangjeng Nabi dicepengkeun kana pundak buruk. Kumargi eta buruk kalintang bingahna dugi ka jasadna eta buruk hanteu cekak pikeun wadah rohna kapaksa eta buruk harita ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg sakedap bireh ningali buruk anu sakitu jangkungna tawakuf kana titihan anu sanes. Tidinya teras sumping rohna Al-Ghausul Adzam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teras unjukan Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti teras Kangjeng Nabi nitih kana pundakna Ghausul Adzam teras Ghausul Adzam ngadeg teras Kangjeng Nabi nunggang kana buruk. Sareng ngadau Kangjeng Nabi ieu dampa suku kaula nincak kana pundak maneh ari dampa suku maneh eta nincak kana pundakna sakabeh wali Allah. Man kubah ka-12 seriuskeun nyaksianana guru-guru sareng wali-wali kana kaluhuran martabatna Syekh Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Raudhatun Nadir fi manaqib Syekh Abdul Qadir dina bab kagenep di zaman Abi Ali Hasan Al-Basri dongkap kalahirna Syekh Abdul Qadir hanteu aya hiji alim anu muruk agama Islam anging pada nyarioskeun
kabingahan bakal johirna Syed Abdul Qadir sareng eta ulama-ulama pada ngaku kana kawalianna Syed Abdul Qadir sareng ulama-ulama nyarioskeun Syed Abdul Qadir bakal ngimbarkeun yen dampal sampeanana bakal lincak kana pundakna wali sareng wali-wali narima kana eta imbaran kajaba hiji wali di negara Aspahan hanteu narima kana eta imbaran kumargi hanteu narima eta wali anu sakitu luhungna dilepas tina kawalianana. Jadi Syed Abdul Qadir teh hampir 300 tahun deui kalahirna parantos masyhur kawalianana. Man koban ka 13 nyarioskeun ruksakna jalma anu nyebut jenengan Syed Abdul Qadir hanteu gaduh duduk. Dicarioskeun dina kitab Qadirul Ma'ani dina nambian Syed Abdul Qadir kenging pangkat kawalian anjeunna kapuleun ku sifat jalaliyah tegasna sifat kagagahan. Dina margi kitu jenenganna oge kalintang ahengna saingga upami jenengan disebat hanteu kalawan adab nyaeta hanteu gaduh dudu maka pegat beheungna jalma anu nyebat hanteu gaduh dudu teh. Saparantos kitu Syed Abdul Qadir tepang sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daun Kangjeng Nabi, "Hei Abdul Qadir, eta pagawean maneh ulah dipigawe karunya ka jalma-jalma di akhir zaman. Sabab jaga mah pirang-pirang jalma anu nyebut jenengan Allah jeung ngaran kami oge hanteu make adab." Teras eta pada malan ku Syed Abdul Qadir ditilar dauhan ulama-ulama, pangna eta pada man ditilar margi ulama-ulama Baghdad pada ngadareheus ka Syed Abdul Qadir nyuhunkeun supaos eta pada malan ditilar margi hawa tos ka jalma-jalma. Dawan Syed Abdul Qadir ieu teh lain kahayang kaula menang timbalan ti Gusti Allah. Maneh geus ngagungkeun kana jenengan aing jadi ngaran maneh oge diagungkeun ku aing. Dawuhan satengah ulama namawi jenenganna kalintang sengitna anjeunna sok ngaduk ngamudawamahkeun ngaos Saifi Hirzul Yamani karangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man qobal 14 dirioskeun jalma anu hadiah ka Syed Abdul Qadir dihasilkeun maksudna dijarioskeun ku guru-guru anu laluhung saha jalma anu nyebut jenengan Syed Abdul Qadir hanteu boga wudu maka eta jalma ku Gusti Allah dirupakeun rezekina sareng saha anu nadar hadiah ka Syed Abdul Qadir eta kudu dilakonan supaya ulah kasebut jalma bedegong mata kawalat sareng saha jalma anu ngahadiahkeun amis-amis dina malam Jumat teras maca Fatihah dihadiahkeun ka Syed Abdul Qadir teras kadaharanana dibagikeun ka fakir miskin sarta eta jalma nyuhunkeun syafaat sareng karomahna Syed Abdul Qadir dina ngahasilkeun maksudna tangtu eta jalma meunang pirang-pirang pertulungan ti Gusti Allah kalawan karomah Syed Abdul Qadir. Sareng saha anu maca Fatihah rek dahar kudu dihadiahkeun ka Syed Abdul Qadir tangtu eta jalma dibukakeun dikaluarkeun tina kahasian dunia akhirat jeung saha jalma anu nyebut jenengan Syed Abdul Qadir bari boga wudu tur ikhlas anu sampurna ngagungkeun ka anjeunna maka eta jalma ku Gusti Allah dibungahkeun dina eta poe sarta dilebur dosana. Man kombang ka 15 nyarioskeun jenengan Syed Abdul Qadir cara Ismul Adzam dijarioskeun dina kitab Hafaiq wa Hiqai aya hiji awewe ngadeuheus ka Syed Abdul Qadir teras unjukan pokna Gusti abdi teh gaduh anak nu hiji-hijina ayeuna teh teuleum di laut dupi abdi gaduh kayakinan yen Gusti tiasa ngabarikeun anak abdi sarta hirup. Dawuh Syed Abdul Qadir nya jigwe balik anak maneh geus aya di imah maneh tidinya teras eta awewe uragi balik barang dongkap ka imahna anakna hanteu aya tidinya barang beung deui eta awewe ka Syed Abdul Qadir bari ruah leuwih ceurik unjukan yen anakna hanteu aya. Dawuhan Syed Abdul Qadir ayeuna mah tangtu geus aya dereg deui eta awewe balik ari dongkap ka imahna anakna teh acan aya keneh goak deui ceurik teras ngadeuheus deui ka Syed Abdul Qadir bari ceurik mamandapan nyuhunkeun anakna hayang hirup deui hayang aya deui tidinya teras Syed Abdul Qadir nungkulkeun sirahna barang cengkat ngadawuh saurna ayeuna mah moal salah deui anak maneh geus aya tidinya teras eta awewe balik barang dongkap anakna geus aya di imahna sarta salamet tidinya teras Syed Abdul Qadir munajat piunjukna isim abdi kalintang isinna ku eta awewe dugi ka 3 kali nembi aya anakna kumaha margina sareng naon hikmahna nu mawi
nyalakeun dugi ka abi kawirangan 2 kali. Daun Gusti Allah, omongan maneh ka eta awewe kabeh oge bener. Barang mimiti disebut geus aya teh bener, tapi kakarak dikumpulkeun ku malaikat di waragana anu geus pabencar. Kadua kalina oge bener, tapi kakarak cegjeg anggahotana sarta dihirupan. Katil kalina eta awewe datang ka imahna geus dianjatkeun ti laut didatangkeun ka imahna. Tidinya tara sadada qadir unjukan deui Gusti mah ngadamel makhluk anu sakieu poharana henteu kalawan kasasahan. Nya kitu deui dina banget ngumpulkeun jiwa raga sakabeh makhluk anu sakitu seueurna mung sakededetra. Ari ieu mah hiji budak wan hikmahna Gusti nu mawi sakitu lamina. Dawan Gusti Allah, Abdul Qadir, maneh entong jadi rahat hate, ayeuna pe geura minta maneh hayang naon, tangtu dipaparin ku aing. Tidinya tara Abdul Qadir sujud serta unjukan. Saurna Gusti Kholik anu ngadamel abdi makhluk anu didamel. Naon oge paparin Gusti abdi kalintang nungna. Dawan Gusti Allah, saha anu nenjuk ka maneh dina poe Jumat ku aing didamel wali, jeung lamun maneh nunjuk kana taneuh tangtu jadi emas. Dawuhan si Abdul Qadir, Gusti ieu duanana oge henteu pati aya manfaatna ka abdi nyunkeun anu agung ti eta sareng tetep manfaatna saparantos maot abdi. Dawan Gusti Allah, ngaran maneh dijieun saperti ngaran kami dina ganjaranana jeung manjurna saha nu maca kana ngaran maneh ganjaranana sarua jeung maca jenengan kami. Mankumbah kagenepnya ngamun mankumbah kagenep belas carioskeun ngahirupkeun hiji jalema di jero kubur. Dicarioskeun dina kitab Asrarul Qalidin Said Abdul Qadir, hiji waktos ngalangkung kana hiji tempat anjeunna mendak jalmi Islam keur padu loba-loba omong jeung bangsa Nasrani. Teras ku Said Abdul Qadir dipariksa sababna papaduan. Ceuk bangsa Islam eta Gusti paulus-alus nabi sangem abdi utami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ari sangem ieu Nasrani utami Nabi Isa. Dawuhan Said Abdul Qadir ka Nasrani eta maneh nyebutkeun utami Nabi Isa naon dalilna? Cek Nasrani eta Nabi Isa mah tiasa ngahirupkeun jalma anu geus maot. Dawuhan Said Abdul Qadir, maneh nyaho kaula lain nabi ngan saukur anu anut jeung nyekel agama Nabi Muhammad. Cek Nasrani kantenan bae terang mah. Dawan Said Abdul Qadir, lamun kaula bisa ngahirupkeun anu geus maot, maneh rek iman ka Nabi Muhammad. Jawab Nasrani kantenan bae iman bade iman. Dawan Said Abdul Qadir, coba urang niangan kuburan anu geus sebel. Nya manggih kuburan anu kira-kira geus 500 tahun lamina. Dawuhan Said Abdul Qadir, Nabi Isa ari ngahirupkeun anu geus maot kumaha pokna? Cek Nasrani, kum bidzillah hartosna hudang maneh kalawan izin Allah. Geura kami mah dengikeun kieu, kum bizni hartosna nangtung maneh kalawan izin kami. Tidinya tuluy eta kuburan teh beulah, tuluy eta mayit teh bijil ti kubur bari nembang. Tadina eta jalma teh tukang nembang. Teras eta Nasrani asup Islam. Mankumbang ke-17 carioskeun Said Abdul Qadir ngarebut nyawa khodamna ti malakal maut. Dicarioskeun ku Abil Abbas Ahmad Rifai, salah sawios khodamna Said Abdul Qadir maut. Teras pamajikanana ngadeus ka Said Abdul Qadir sarta keukeu nyuhunkeun salakina hayang hirup deui. Tidinya teras Said Abdul Qadir muraqabah. Maka ningali anjeunna dina alam batin, malakal maut keur hanjat ka langit nyandak roh anu dicabut dina poe eta diwadahan dina wadah maknawi saratul zanbi. Dawuhan Said Abdul Qadir, malakal maut eureun heula jeung kadiekeun roh bujang kaula si anu ngaranna. Saur malakal maut moal tiasa masihkeun margi kaula nyabutan arwah teh lain sakarep kaula tapi kalawan parentahan pangeran sarta kudu disetorkeun ka anjeunna. Dawan Said Abdul Qadir, nya kaula oge terang tapi tamah roh bujang kaula kadiekeun bae. Saur malakal maut moal tiasa keukeuh anu nyuhunkeun sareng keukeuh anu henteu maparinkeun. Tungtungna dawan Said Abdul Qadir,
kalawan kamahaban kaula ka Gusti Allah kadiekeun eta roh bujang kaula bari teras wadah roh teh direbut ku Syed Abdul Qadir teras diucupkeun atuh budal sadayana roh anu kenging nyambutan ti isuk teh lalepasan balik deui kana jasadna tidinya teras malakal maut tunjukkan ka Gusti Allah anu maha suci tunjukna Gusti langkung uninga kana kayaan kakasih Gusti wali Gusti Abdul Qadir dauhan Gusti Allah nya eta Abdul Qadir teh kakasih aing bungan roh bujangna kumaneh henteu dibikeun jadi bae roh anu sakitu lobana maur ayeuna mah maneh hanjakal henteu dibikeun. Man kumbah kada pembelajar rioskeun ngajadikeun anak Syed Abdul Qadir budak awewe jadi budak lalaki. Dicarioskeun ku Syekh Hawad Al-Qadiri aya hiji lalaki ngadeus ka Syed Abdul Qadir unjukan hayang boga anak lalaki. Dawan Syed Abdul Qadir maneh minta barang anu golim. Moal hanteu boga tidinya eta jalma saban dinten hanteu putut-putut hadir di majelis Syed Abdul Qadir barang-barang taslami eta jalma kalawan kapastian tinu maha kawasa gaduh anak tapi anakna awewe teras eta anakna dicandak ka Syed Abdul Qadir piunjukna Gusti kapungkur abi nyuhunkeun anak teh sanes nyuhunkeun awewe nyuhunkeun anak lalaki dupi ieu geuning awewe dawuhan Syed Abdul Qadir eta orak muntal jig balik tangtu engke jadi lalaki teras eta orok dibuntal dibawa balik barang dibuka di imahna eta budak jadi budak lalaki kawan disangka Man kobaga 18 nyarioskeun salamet teh hiji jalma fasik ku jawabanana Abdul Qadir ka malaikat munkar wa nakir. Kacarioskeun di zaman Syed Abdul Qadir aya hiji jalma fasik tapi eta jalma kacida mabahna ka Syed Abdul Qadir. Sanggeus eta jalma maot dikubur disoal ku malaikat munkar wa nakir. Hanteu aya deui jawabanana eta jalma ngan Abdul Qadir. Tidinya sumping timbalan di Gusti Allah he munkar wa nakir. Eta jalma bener fasik siksaeun. Tapi kulantaran manehna mahabbah ka kakasih aing ayeuna dihampura ka aing. Man koban ka-20 nyarioskeun manuk nu luhuran ka anjeunna teras paeh. Hiji waktu Syed Abdul Qadir nuju agas aya hiji manuk hiber kaluhureun anjeunna. Barang eta manuk ditingali guprak eta manuk teh ragrag paeh. Tidinya teras anjeunna nyese kawena teras eta kawena disodakohkeun saurna bisi kaula dosa tah ieu baju ke para dosa kaula. Man kobang ka 20 hiji nyarioskeun ngahirupkeun deui alap-alap. Dicarioskeun hiji wakos anjeunna nuju ngawuruk di madrasah. Aya angin nuju ngagelebuk kalayang aya alap-alap. Bari hantem disada kokoreakan mugi ka anjeunna kapaksa liren margi barigin ku suara alap-alap. Daun Syed Abdul Qadir he angin cokot ku alap-alap. Cokot ulah alap nu ngagandengkeun teh tidinya beut eta alap-alap teh pegat beunna kuluna kapisah jeung awakna. Buprak ragrag kapaeun Syed Abdul Qadir. Tidinya darah Syed Abdul Qadir turun tina kursina nyandak alap-alap teh. Darah eta alap-alap diusak ku pananganana bari ngaos bismillahirrahmanirrahim. Geleber eta alap-alap teh hiber sadena santri pada naringan. Man kombah ka-22 nyarioskeun ngamardekakeunana abdi sareng angguanana. Dicarioskeun dina sapaina kitab Syed Abdul Qadir dina saban-saban lebaran sok ngagaleuk pirang-pirang abid sareng eta abid kenging ngagaleuk teh teras diperdekakeun sareng sadayana sinawusul ka Allah. Ari angguanana kalintang sarayana ana nanggo sok anu pangaos 10.000 jeneh saelona dasterna pangaos 70.000 jeneh. Gamparanana ditaretes ku dinten zamrud sareng berlian pakuna perak nanging anggur anu sakitu saraya teh upami aya anu nyuhunkeun sok dikasihkeun.
Manko bahkan 20 kilo nyarioskeun turun kadaharan di langit. Dicarioskeun waktu Sayyidul Qadir tapal 40 dinten anjeunna moal ngadahar sareng moal ngaleueut kadaharan dunia kajabi upami turun kadaharan di langit sareng kajabi di cai. Dina waktu sabana dina waktu boboran barang 2 dinten deui ka 40 dinten. Braila langit bumi mulongo jol hiji pameget nyandak wadah kenca katuhu sareng pinuh rupa-rupa buah anu araneh taras diteundeun disanggakeun ka Sayyidul Qadir. Dawan Sayyidul Qadir di mana ya teh? Saur anu nyandak ti alam malakut tuangan salira. Dawan Sayyidul Qadir jauhkeun ti kaula sabab wadah emas perak diharamkeun ku Rasulullah. Taras eta wadah emas sareng perak duanana dicandak deui. Barang waktos boboran sumping malaikat nyandak baki dinuh ku kadaharan. Saur eta malaikat, "He Sayyidul Qadir, ieu pangjamu ti Gusti Allah." Teras eta baki ditampi sareng teras dituang sareng rencang-rencangan. Man kubang ka 24 nyarioskeun calageun jalma-jalma kungadahar jujutan sareng ngaleueut cai madrasahna Sayyidul Qadir dina taun. Dicarioskeun ku ulama-ulama di zaman Sayyidul Qadir aya taun nepi ka ratusan ribu jalma anu marawat dina sapoe-sapoe teh. Teras arunjukan ka Sayyidul Qadir dawahanana saha jalma anu ngahakan jujutan madrasah kaula dicagerkeun ku Allah tina taun. Tina margi seueurna jalma jadi henteu cekap jujutan pikeun ubar anu kutaun. Dauhan Sayyidul Qadir saha anu nginum cai madrasah kaula dicagerkeun ku Gusti Allah. Teras jalma-jalma ngaleueut tina cai madrasahna sareng sadayana daramang sareng leungit eta taun. Man ubah ka 25 nyarioskeun ngahirupkeunana Sayyidul Qadir kana hayang. Dicarioskeun aya hiji istri ngadeuheus ka Sayyidul Qadir masrahkeun putrana tina masantren. Teras ku Sayyidul Qadir ditampi sareng dipernahkeun dina holwat tempat anu sepi. Parantos sodalami eta awawe ngalongong ka sampah anakna keur ngadahar anu kunyit. Awak turuh teras ngadeuheus ka Sayyidul Qadir. Kasondong nuju tuang sareng opor hayam. Teras eta istri unjukan, Gusti, adik Gusti mah tuang sakitu sayagina rupi anak abdi dugi ka turu margi nedana mung ukur bubur kunyit. Teras Sayyidul Qadir ngumpulkeun tulang hayam. Dawan Sayyidul Qadir, kumbidillah hirup maneh ka izin Allah. Teras eta tulang jadi hayam, hirup deui. Dawan Sayyidul Qadir, tah lamun anak maneh geus bisa kieu meunang dahar sakarep-karep asa anu halal. Saur eta istri, muga Gusti henteu bendu eta anak abdi nyanggakeun kumaha Gusti. Man kubah ka 20 genep nyarioskeun anjing anu tunggu istana gaos maehan meong. Dicarirkeun si Ahmad Janda anu sumping ka aulia-aulia sok tua sok tunggang meong. Sareng sok disuguhan hiji sapi para meongna. Barang sumping ka Sayyidul Qadir teras muarang-marakeun sapi paranti nimba. Barang eta sapi rek dirontok ku meong di dinya aya anjing dina lawang istal. Kuprak meong teh dirontok ku anjing dipaehan di dinya. Teras sahabat teh Ahmad Janda ngadeuheus ka Sayyidul Qadir sareng nyium kana pandanganana. Man kubang ka 27 nyarioskeun ngagaleuh 40 kuda anu sarae nyamiseun anu sedamang. Dicarioskeun aya hiji jalma ti nagara anu anggang ka Baghdad. Sarehna aya jalma ngadeuh. Sarehna eta jalma ngadangu kana kamasyhuranana Sayyidul Qadir. Teras anjeunna ngadeuheus sumping ka Baghdad. Barang sumping ka Baghdad ningali istal kagungan Sayyidul Qadir anu kalintang saena tatabanana emas sareng perak sebrak sareng selakna sutra.
anak kalintang sarayana anu kalintang sarayana budana aya 40 anu moal aya bangsana sayana tidinya eta jalma ngomong dina hatena cenah ieu teh wali Allah tapi buktina tukang hubu dunia kira ku aya wali resep teuing kana dunia anu kieu pertama henteu pantas disebut wali tidinya eta jalma teh kuring sangkaan teras manehna nyemah di hiji jalma henteu keresaheun ngadeheut ka si Abdul Qadir saparotos kitu brak eta jalma teh gering anu kalintang repotna saengga dokter oge henteu aya anu sanggumun mubarana tidinya aya sahiji ulama hikmah saurna ieu kasakit moal aya moal cager lamun henteu diubaran ku hate kuda 40 sarta kudana anu kieu sifatanana cek jalma-jalma moal aya anu kagunganeun kuda anu kitu mah sarta sakitu saraena kajadi di Abdul Qadir coba-coba bae urang suhunkeun da anjeunna mah kalintang barahanana tidinya teras disaruhunkeun unggal poe di parincitan di arah hatena dugi ka seep sadayana saparantos eta kuda seep anu teu damang teh teras damang sareng teras ngadeheus ka Abdul Qadir bade nganuhunkeun Dewan Abdul Qadir mun maneh henteu terang eta kuda teh pangna dibeuli ku kami keur nyamisan maneh sabab kami nyaho yen maneh datang ka dieu samata-mata resep ka kami jeung bagameunang kasakit moal aya nu bareunana jabi di 40 hate kuda anu kitu sifatna tapi maneh henteu nyaho buktina nyemah oge diri sejen tidinya teras eta jalma teh taubat sareng dilereskeun pategadanana man anu ka-28 nyarioskeun sakabehjin ibrit aya dina bawahan kakawasaanana dicarioskeun Kangjeng Nabi Sulaiman dina hiji waktos kagungan manah melangka jalma-jalma di akhir zaman margi bangsa jin kalintang barenganna sarta sarulangeunna saurna kumaha engke sanggeus henteu aya aing eta bangsa jin jeung setan mana teuing moal ngahargaanana ka bangsa manusia cacak-cacak ayeuna oge keur aya keneh aing sakitu barengalna tidinya aya suara ti goib anjeun entong melang sabab oge aya panutup nabi nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah sahiji putrana aya anu jadi anu jenenganna Abdul Qadir tah eta anu bakal dipaparin kekawasaan ngabawah bangsa jin sareng setan moal aya hiji jin atawa setan anu henteu nurut ka anjeunna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya sani'al kulla masnu'in wa ya mu'minan kulla khaifin wa ya mu'inan kulla faqirin wa ya mu'izza kulli azizin wa ya syafi'a kulla maridin wa ya raziqa kulla maridin wa ya khaliqa kulli mamlukin wa ya hafiz kulli mahfuzin wa ya malika kulli mamlukin wa ya kashifa kulli makrubin wa ya amira kulli amirin akrim wa fadmin kulli hilin lati ya subuh ya qudus ya rabbu farij'al sufi kurhi miswakin biqudratillahi ta'ala Allahumma ya dal fadli wal ikram ifadni min kulli illatin ya subuh ya qudus ya rabbal malaikati innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimina bi rahmatika ya hannan ya zal ihsan ya muqidal khalaiq Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu min kalamikal azim wa barakati ma talanahu min kalamikal hakim hadiyatan wasilatan la hadrati sayyidina Abdul Qadir anjalani qaddasarahu sirrul aziz warfa'hu wajhahu fi ni'matin wa rifatin wa darajatin aliyatin Allahumma syafi'hu fina wa kafan muslimin wa muslimat wal mu'min wal mu'minat ala yaminum wal abad inna Allah malikal
ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين